Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, urang ngadongeng deui naraskeun hanca garapan anu katuna carios kalayan judul Si Bujil. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa, kalayan didongengkeun deui sareng diropea ku Mang Barna. Mangga urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari teh Bade aya pikarsaeun naon Pak RT? Nyi oneh rada hariwang. Dumeh eta nenyo paroman Pak RT bangun anu darianaker. Henteu. Nanyakeun we atuh. Mun aya rek diajak ngarit ka kebon. Heuh tamakeung. Pak RT teu wani betus bisi matak jadi ribut. Memeh dibereskeun rek nanyakeun heula ka jinisna. Puguh keur ka kota si Bujil mah jeung RT balik naburit jigana mah. Cek masiem milu nyarita. Geus kitu mah ukur ngobrol kan teu puguh. Nya akhirna Pak RT amitan leos ini trek ngarit dina hatena teu waleh mikir neangan cara anu merenah pikeun ngarengsekeun pasualan imah masiem. Cag tuna heula kaayaan anu di lemur. Kocapkeun ayeuna si Bujil nu geus aya di Sumedang. Harita teh tengah poe si Bujil leumpang mapai-mapai jalan gede bari nanggung karamah hayam. Can aya anu payu da can boga pangalaman. Dagang hayam teh kalah mapai-mapai jalan. Kesangna geus ngucur. Sukuna karasa lungse. Napas ngahegak beuteung nalapar. Lila-lila reg eureun hanapeun tangkal mahoni. Panon neuteub ka jalan lalajo rupa-rupa kandaraan anu lalar liwat. Sorana patinggarung, klakson patemalan. Rada lila ngahulang mikiran pilampaheun. Kakara-karasa ayeuna kumaha pait peheurna nu dagang. Tak-tak mimiti karasa nyeri. Hayam asa beuki berat. Renghap si Bujil narik napas jero. Ret kana karamba hayam geus leuleus. Loba anu depa teu kuat nangtung. Di korona rata-rata elok-elokan panasin. Aduh, satengah poe can menang duit pisan. Aduh, kudu kumaha ari geus kieu ye. Lelempangan geus sabaraha kilometer meureun. Aduh. Cek si Bujil bari kerung. Panonna melong kana ayam. Leng ngalamun. Ku hayang aya nu meuli. Pantesna teh jual hiji awewe gining. Loba duitna royal jeung wanian.
Hayam satanggungan dibeli kabeh. Eueuh hargana mahal. Nu meuli teh menta dijajabkeun ku si bujil dijajabkeun ka imah anu meuli. Ana bere imahna gedong sigrong. Pagerna satangdung. Buruanana make taman. Mobilna loba. Nu boga imah bager make nitah dahar sagala ka si bujil teh. Renghap ngarenghap deui mani jero. Terus neureyan ciduh. Nya aya kitu jelema nu kawas kitu. Buktina mah karatus kucem. Galak. Teu boga rasaan. Teu boga ras-rasan. Hese geuning dagang teh. Cek si bujil ngomong sorangan. Terus nangeui gado bari mikir kumaha carana ngajual hayam. Tapi keur kitu teh lar aya anu ngaliwat awewe geus kolot. Tapi gining. Maklum urang kota. Eta awewe teh leumpang ngajingjing kantong nyekel dompet leutik wadah duit. Reka pasar meureun. Barang nenyo hayam dina karama regeureun. Ujang. Hicaleun hayam teh. Wakna bari neuteub. Si bujil ngarenyag. Nyeh seuri bungaeun pisan. Rasaan teh nu tadi dilamun bakal jadi kanyataan. Sumohon juragan hicaleun. Sabaraha hargana? Mirah juragan 5.000 hiji. Naon? 5.000. Teu kira-kira di si Ujang. Kamari geus segede kieu mangan 700. Cek eta awewe rada baeud. Si bujil ngahuleng teu nemahalan. 700 we nya, meuli 2. Tah ieu nu jago ye. Bari nunjuk. Duh juragan. Jenisna ge teu acan dugi sakitu mah. Hah, nu dagang mah biasa. Sok 2 tah. Meuli keukeuh. Laras juragan. Meserna ge 1.000-an eta mah. Si bujil kalepasan. Kalah ngabejakeun jenisna. Monya nah mahal mah teuing meulian hayam teh. Kumaha ngajualna atuh. Salah Ujang eta mah da hayam sagede kitu mah paling oge 300-an ti kampung mah ye 300-an. Si bujil garo-garo teu ateu. Nanya gitu atawangan ukur manasan wungkul. Eta awewe pinterna keur ngomongna. Kawas nu geus nyahoyen si bujil teh bodoh keneh. Can aya pangalaman dina dagang. Nulas we atuh kan. Nya 1.502. Tah eta tajeng eta tah tajeng eta. Nya dibikeun moal. Nunyukna teh kanu galede deui. Alah. Sawieu 1.000-an we atuh agan. Amung ah. Leos eta awewe teh init. Heuh kawas anu teu butuh. Si bujil ngahuleng sakedeung. Bejitna karasa murilit beuteungna lapar. Berarti si isuk teh can dahar. Ya bagus capek. Akhirna satengah teu sadar. Pok ngomong rada bedas. Mangga can aku ya tugan. Cenah. Si awewe teh ngaraneg malik deui ka si bujil. Bari leumpang muka loket. Ku siwal ngabijilkeun duit 2 lamar. 1.000-an jeung 500-an. Song dibikeun ka si bujil. Gap ditampanan. Ari si awewe teh sayong. Hideng mukakeun panto karama. Milih hayam anu ditika hayangna. Nah ari brai muka garapak. Torolong hayam teh kabur hiji. Si bujil ruaseun. Eta lumpat dagan, lumpat. Heula heula. Lumpat. Aduh. Si bujil lumpat ngudag hayam anu leupas.
Tapi lapur teu beunang, da kabur kanu jauh. Rek diudag kabur aya truk ngaliwat. Atuh lapur teu katewak. Ari awewe anu sayong, anu balanya hare-hare we. Kop nyokot dua anu gede, ganduang lempang ninggalkeun si bujil. Sedengkeun pantok Karama teh ditutupkeun deui. Garapak hiji deui bijil. Hayam teh keseleun meureun. Barakatak terus kokotak bari kabur. Aduh, awewe kasebalan sia. Hayam aing, aduh. Si bujil amek-amekan. Manehna ngarasa haneueur. Berlumpat rek ngudag hayam. Tapi teu kebat, inget kanu aya keneh dina Karama. Balicet balik deui terus nutupan heula panto Karama. Atuh lapur dua kabur, dua payu dirugikeun. Tungtungna si bujil teh leuleus. Gek diuk bari ngusapan tarang panona melong kana Karama nu geus ngurangan eusina. Dua hayam kabur teuing ka mana. Nu dua dijingjing ku nu meuli. Hargana murah boro-boro batian. Jinisna ge teu balik. Aduh Gusti, nah aya usaha. Mana sial-sial teuing. Hayam aing. Cek si bujil bari gogodeg. Tapi bari jenglung seoge terus lempang deui bari nanggung Karama. Lumayan rada hampang ayeuna mah. Heuda opat eueuh. Ngan matak panas kana hate. Amek kanu balanya. Harianeun wawalak teh tah. Ngarugikeun sia ka aing, awas ya. Mun meuli deui moal dibere ku aing moal. Cek si bujil kukulutus, bari terus lempang maju ngidul. Jog anyog ka parapatan, red ka kenca, manggih warung sangu. Reg eureun terus diuk dina bangku panjang. Pak ngomong kanu boga warung. Sangu bu, pokna aksi naker. Beteungna beuki murilit komo ngamu belum sate. Amah lapar we. Mangga Ujang. Tukang warung segut naker. Disirikna geksor. Tilila geus ngajagrag alas sapiring. Mana rencangna bu? Nyanakan we sakapalai. Bari nunjuk kana piring anu ngabarak. Eusina rupa-rupa goreng lauk emas. Ping-ping hayam, perkedel, kuluben nog, dadar nog jeung rea-rea deui. Si bujil atoheun ditawaran kitu teh. Samarukna nu disebut sakapalai teh bebas. Teu kudu mayar jeung nangtung. Ngadongkang deungeuna milih nu ngeunah wungkul. Sok-sok kana luhureun sangu. Da puguh lapar jeung hayang wareg we deui. Mani sagala dicokot. Teu mikir panjang calebak dahar mani cacamuilan. Tekung silila sangu geus beak, eureuleu teu rab. Si bujil sila tutug. Paromana marah mai. Red kana cair got nginum red deui kana cau. Kop nyokot hiji cau amon. Cau amon gede, bulok dihuapkeun. Tapi ka samutut, wah. Wareg ayeuna mah dahar teh ya. Jag-jag deui lah. Deuh, genah. Cekeun teh sate si bujil, beuteungna beuki meneyang nyentreu kawas nu cacingeun. Geus reureuh red ka tukang warung. Sabaraeun, Bu? Tuang naon wae Ujang? Eta, ieu, itu, cau we hiji. Nunjukan kana piring. Jejeg Ujang 1.500-eun. Hah? Nu laras, Ibu? Si bujil teu percayaeun. Hah, piraku ibu nipu. Tos biasa kasep sakitu. Mitra kaum dangu
bari jeung sedih kapaksa ngodok saku anu duitna kakara tadi katarima hasil ngajual hayam sadua-dua memeh dibikeun ka tukang warung ngagarentes dina hatena dahar sakitu katitih ngadahar hayam 2 song mikeun duit kana boga warung teu direret duit teh baluas tukang warung mah tenang we bos duit teh kana kotak ujang hayam teh icaleun soon ibu teh mahalna semulungse beteung seubeuh teu matak bunga rasaan teh asa tas ngadahar hayam sadua-dua komo lamun diperhitungkeun jeung anu leupas sabarahaan 3.000-an ibu mahal-mahal teuing ujang ibu mah ka urang Tanjung Sari ukur 800-an jabaga lede deui lalintuh cek tukang warung kitu nate bari ngadeuketan kana karama alak ilik kana hayam aduh si ibu mah da geus biasa bu mari mah ka pasar mah 4.000 ngical teh piraku ibu wantun sakitu cek si bujil rada keheul hade mah nya geus atuh bu teu ayaan atuh teu aya buruhan nanggung ku ongkos ge seep sakitu mah 2.000-an we lah cek si bujil tos we dipasikeun sakitu mangga henteu mah bios ujang cek tukang warung asup deui ka jero gek diuk deui dina kursi buleud kop kana koran terus maca api-api teu butuh si bujil ngahuleng mikiran eta harga mun dijual ukur balik jinis jabanu opat mah geus puguh rugi atuh lapur moal aya deui batian balik teh moal mawa hasil tapi lamun teu dijual bisi teu payu deui mangkaning duit nu tadi beak dipake dahar nya akhirna mangawe atuh bu lah nanging boronge sadayana atuh kitu pokna naon ujang dipasihkeun 1.000-an mohon tapi sadayana borong nya sok wae jeung karamana da ibu mah teu boga wadahna si bujil calawak kaget ngahuleng deui lantaran ari 1.000-an jeung karamana mah nya rugi karamana wungkul ge meulina teh apaan 5.000 dimaeun hayam nya rugi-rugi keneh we dipasihkeun ujang ibu mah hariahaneun atuh bu cek si bujil ngalangis ya bios teu dipasihkeun mah cek si ibu teu pati daria malah mah teu ngareret-reret acan kalah melong kana koran ngilikan kode buntut meureun eta ngilikan naon si bujil gogodeg bari kukulutus dina hatena teu ngomong deui ragayeng nanggung hayam leos ini teu ngareret deui lantaran asa kacida teuing ari kitu geus tonyong meneuh nu bener jelema teh awas ya mun papanggih deui cek si bujil gagalan nang amek kudu aku tilu mani asa marek peka keheul teh diitung-itung mah rugi wungkul eueuh pisan batin si bujil terus lempang mapai jalan bari nawarkeun hayam barade hayam kitu pokna bari terus maju beteungna teu lapar teuing ayeuna mah da geus wareg dahar beak 2 hayam
Panon poe beuki ngulon panasna anger moreret. Tapi si bujil can manggih milik. Saurang-urang acan anu meuli hayam. Beuki beurang kalah ka beuki eueuh teu aya nu nanya-nanya acan. Si bujil mimiti putus asa. Kacape geus datang deui kesa ngucur maseuhan awak. Tak-takna nyeri suku asa cangkeu. Tungtungna reg eureun deui di hiji tempat. Nyarane kana temok. Hayam geus loba anu mabok malah aya anu ngagoler teu bisaeun hudang. Kagalei ku baturna. Aduh geuning kieu usaha teh yeuh. Aneh. Nah ari batur jiga babahari dagang teh. Nah kudu kumaha nya yeuh. Pokna ngomong sorangan. Bari ngurutan bitis anu cangkeul. Lila ngahulang ngeret kana hayam. Ngagebeg reuwas. Aya anu ngagoler teu usik-usik. Barang disidikeun matana peureum, digalai ku baturna teu usik-usik. Parah, boang ngodar hayam teh beuh. Cilaka ieu mah yeuh. Pokna terus muka pantona lalaunan. Hayam anu ngagoler teh dikodok dibijilkeun sakalian. Ana brehnyaan geus paeh teu katulungan. Sajongjongan mah si bujil teh ngahuleng miraga meneng. Kabayangkeun basa keur meulina meuni teu beunang ditawar. Ari ayeuna paeh teu kapeuncit. Hartina rugi deui bae. Kumaha hari geus kieu ieu mun hayam teu buru-buru kajual pasti bangkar kabeh oge yeuh. Aduh ieu bae yeuh. Cek si bujil bari gogodeg. Lung hayam nu geus paeh teh dialungkeun ka solokan. Geus teu aya pangajian pisan. Kaayaan beuki burit. Panon poe geus tunggang gunung. Si bujil tambah bingung lantaran geus eueuh harepan kana payu dagang. Ras inget ka si ibu tukang warung. Aya rasa kaduhung make rusuh init boa mun di badamian deui mah daekeun hayamna wungkul mangkaning wani sarebuan. Duh aing mah aya wae ieu mah yeuh. Kudu kumaha geus kieu. Tapi berang keneh aing kudu init deui. Susuganan aya milik. Pokna bari terus nanggung deui hayam. Si bujil lempang rusuh. Ayeuna mah muru ka pasar. Tujuanana rek neangan bandar nu geus matuh di pasar. Sugan we daekeun meuli. Murah gerek dijual. Bisi hayam bangkar manten. Memeh magrib jog anyog anu dijugjug. Pasar geus teu isin loba kios nu geus tutup. Si bujil ralat reret bingung ku pilampaheun. Terus lempang lalaunan. Bari nanggung hayam. Ti kajauhan aya nu ngawaskeun hiji lalaki geus kolot. Make ikat di baju kampret hideung. Calana komprang biru. Sematuur ngelepus udud padudan kawas jawara. Nah anu dagang hayam waya kieu yeuh. Rek ngajual ka saha? Da moal daek dibeli ku careuh mah. Karunya teuing dah. Cek eta jalma bari terus nangtung. Panonna melong ka si bujil lila-lila terus nyalukan bari gugupai. Jang. Ka dieu. Cenah. Si bujil ngaliuk kana breh aya nu gugupai. Atuh bungaheun si bujil teh terus ngadeuketan. Geus tepi pok nanya. Ka abdi bah? Ka Ujang. Sok diuk. Cageun eta babawaan deh. Si bujil nurut tanggungan ditunda. Gek diuk gigirna laki nu disebut Abah. Kesang si bujil ngucur napas ngahegak.
Beuteung geus lapar deui ti corona tuhur hayang nginum. Aya pikir sanaon Abah? Ujang teh dagang ayam. Sumuhun. Tapi sial bah, geus beak dengkak abi teh. Ngan gagal jeung gagal we. Malah batan untung kalah kabuntung. Kieu gerabah. Teu asa-asa barabat si bujil teh nyaritakeun pangalamanana. Ti mimiti datang ka kota tapi kadenget harita bakatku amek hayang ngabudalkeun eusi hate. Didinya mah dibudalkeun kabeh ka si Abah. Asa mangi geusan pakumaha. Tah kitu bah. Cik abi tulungan bah lah. Si bujil ngageuri. Wah, gitu. Adanya daing itu. Hari Ujang geus sabaraha bulan kana hayam. Nu matak nu mawi karek ayeuna Abah. Paingan aduh. Kade yang usaha teh gampang ya. Loba bare bedanana, loba mamalana, loba gogodana. Ari usaha ulangan ngingetkeun bati jeung untung wunggul. Tapi kudu dihitung jeung modalna. Ari anu disebut modal teh lain ngan duit. Jinis pameuliean wunggul. Tanaga, waktu jeung pamikiran ge eta teh kaasup modal. Jaba ongkos dahar jeung sajabana. Kudu dihitung eta teh sabab daek teu daek bakal loba pangaluaran. Nuhun bahala. Kahartos ayeuna mah. Tapi kumaha abi yeuh? Bakal cilaka jigana ieu lantaran hayam geus mabok. Ti isuk teh can diparaban malah geus paeh hiji. Gas tuna dina karamahan Abah. Tuh di ditu tuh. Bari nunjuk ka hiji tempat. Ari Abah banar hayam deh. Banar Abah ge. Tapi Abah mah cara kemana-mana cicing di dieu. Pada ngirim, pada nganteran, malah nu geus percaya maka Abah. Sok-sok weh nunaan. Kayak kadi mupul duitna. Alah, mun abdi tulungan atuh. Si bujil beki atoheun. Nya heuh pek bae ari percaya maka Abah. Sok pindahkeun kana karama Abah. Hitung sakalian aya sabaraha hayamna. Ayo bareng jeung Abah we atuh. Nya gaduh. Mitra teu nolih kana kacape. Harita keneh si bujil ngabijilkeun hayam tina karama. Dipindahkeun kana karama si Abah. Bari dibilang apik naker. Tetela kabehna teh salawe siki deui. Geus laleuleus keseleun jaba lapareun hayam teh. Rengse minahkeun terus badami. Kumaha aturanna Abah? Lain dari Ujang sabaraha meulina. Pan tadi tos disangemkeun 1000-an meulina teh. Jadi abdi kudu boga bati ulah dibeli jinisna. Inya moal adukeun ku Abah dibayar 5 lawe. Ulah yang 1.500-an Abah ge jualin deui. Ayo mah urang seutik sewang we. Pokona mah asal manjang we. Cik hitung sabarahaeun meureun. Cik si Abah. Bah. Si bujil mikir bari kerung hitung ditalar. Geus rada lila pok ngomong. 31.250-eun. Bener pinter tang hitung mah. Dan kieu ku Abah dipanjar 10.000 lanan. Sesana cokot isukan. Tapi kudu bari mawa deui barangna geun ulah susah. Pasti ku Abah ditadah. Cek si Abah ku sibal ngabijilkeun duit salamar 10.000. Song dibikeun ka si bujil. Nah moal dikontanan Abah? Kahayang mah dikontanan Abah keur teu boga duit. Sabab tadi geus dipake mayaran ka batur.
karunya we kau ujang bisi hayam bangkar manten pan rugi gede meureun nya teu naon-naon atuh tapi kade bah ulah salembang abah mah matuh di dieu beurang peuting tara ka mana-mana tanyakeun we bah Sampar gitu cek eta lalaki ngaku ngaran Bah Sampar. Gitu mohon atuh bah tangtos abdi enjing ka dieu deui ye bari ngabantuan deui barangna ulah salempang seueur hayam mah teu kedah ngider di paranye ge masih keneh nyedek syukur atuh geus kitu magap sasalaman hate si bujil ngemplong ayeuna mah lantaran aya anu nulungan geus kitu mah teu mikir panjang terus ngajugjug ka setamplat rek balik ka lemur. Kabeneran aya mobil nu geus pinuh atuh dius kana jurusan Wado gancangna geus tepi ka Wado ka lemur Karang Hideung mah kapaksa leumpang tapi teu keung teu sieun bunga we nu aya lantaran geus boga pijalaneun usaha poekna peuting teu matak jadi panghalang geus apal ieu kana jalan anu disorang ngagedi gelempang bari nanggung karama kosong dina saku baju aya duit 10.000 gancang na carita geus tapi kanu dijugjug ka imah anu aya di lemur Karang Hideung gok ka imah terus uluk salam kalau terak panto dibuka lol nyi oneh nah mani kabel Kang kumaha hasil jugjug nanya kitu we nyi oneh teh lantaran melangen ka salaki ngadagoan di beurang keneh mangke atuh capek oneh pokna bari terus nunda karama di pipir imah kalaca tunggah ka imah brug panto ditutupkeun barang gok ka tengah imah masiem keur ane prok emok panonna malaong ka anakna nu kakara datang tas usaha nah burit-burit teuing Ujil ese mobil mak pokna bari terus kapawon saenggeus mandi bebersih disalin baju berak dahar heula geus dahar kakara diuk ngariung di tengah imah nyi oneh jeung masiem geus teu sabar hayang geura ngadenge kana lalakon si bujil anu mimiti diajar dagang menang 50.000 mah Kang nyi oneh nanyakeun heula oneh ulah waka kadinya nanya teh ye sabab akang diajar keneh usahana can apal jalana can apal selahna can nyaho pasaran hayam di kota cek si bujil rada keheuleun ngadenge pamajikanana hejo kana duit teh kumaha atuh pangalaman hidup teh bujil ieu mah geura dangukeun puguh kuring teh manggih pangalaman anyar anu kacida matak sedihna kumaha kitu Kang nyi oneh leuwasin teu asa-asa barabat si bujil teh nyaritakeun pangalamanana ti awal tapi ka akhir ditetek teh nu kaliwatnya puguh nyi oneh teh mani ngahuleng asa teu percaya ngadenge lalakon kitu teh sedangkeun masieum mah teu riuk-riuk da geus teu aneh usaha mah memang kitu tara untung salilana jadi akang pengen menang duit 10.000 nya cek nyi oneh bari olohok da jantungna ngadadak ratug lantaran usaha wareh deui mah apan can dibayar be ari akang nya kumaha lamun Bah Sampar teh tukang tipu lantaran akang karek tepung ayeuna wawuhna oge kakara cek nyi oneh
boga adik kacurigaan mah. Asana mah moal nipu oneh. Lantaran beda dina omonganana. Bangun anu karunyaeun ka akang teh. Malah mun teu ditulungan ku Bah Sampar mah buah kumaha hayam teh. Hepek we ti isuk dikerem dina karamba. Bari jeung teh dibere nyatu mangkaning panas poe. Sadak-sadak deui tah ku ayana Bah Sampar. Hayam katulungan. Moal bangkar. Cek si bujil percaya penuh ka Bah Sampar. Nyi Oneh teu ngomong deui. Kumanehna geus kasawang pirugieunana. Sakuduna meunang duit teh paling saeutik 40.000 bersih. Sasa ongkos jeung dahar. Ari ieu teu balik jinis-jinisna acan. Yeuh Nyai. Ulah leutik hate ngaran-ngaran usaha mah aya wae gogodana. Keun itung-itung ujian kanu kakara diajar dagang. Ngan keur maneh, Jil. Kudu dilenyepan pangalaman tadi teh yeuh supaya bisa namahan luang. Isukan jeung saterusna mah kudu taliti jeung ati-ati. Masiem mepelingan ka si bujil jeung ka Nyi Oneh. Nuhun mak, nuhun. Nya muga-muga we atuh isukan masing hasil ulah gaplah deui. Kitu tah Kang. Moal gaplah isukan mah. Bah Sampar pasti mayar. Moal nipu, moal kabur. Da pedagang gede atuh eta mah nu matuh di dinya. Cek si bujil beuki kanel kayakinan. Aduh geus kitu mah rek pait rek peuheur kapaksa diteureuy ku Nyi Oneh teh. Lantaran hayang amis ge eueuh, usaha anu mungaran si bujil ngalaman gagal. Kaayaan beuki peuting. Di luar sepi jembling nu kadenge ukur suara jangkrik jeung cihcir. Sakapeung-kapeungeun kadenge suara anjing anu babau. Asa keung kadengena, asa matak hariwang keur nu manggih kasusah mah. Utamana ku Nyi Oneh anu keur meujeuhna loba kamelang. Bisi usaha salakina gagal deui. Kacaturkeun isukna. Rebun-rebun keneh ge si bujil mah geus sagedangdan. Hayam geus diwadahan kana karama. Ayeuna mah rada loba mawa teh da geus nyaho. Lobangna karimikeun ka Bah Sampar. Yen teuing batina leutik oge asal ulah gaplah teuing. Saenggeus sasarap amitan ka indungna jeung ka Nyi Oneh. Terus init bari nanggung hayam. Urang lemur loba nu muji ka si bujil lantaran nyaan geus nembongkeun ka daekna. Muga-muga we hasilnya manya atuh nya heueuh. Usaha mah moal hantem wae rugi atuh Nyai Oneh. Tapi mun poe ieu hasil nagih nu kamari ari rugi pisan mah henteu. Da aya leuwihna tina jinis. Ngan batina ipis meureun. Sugan we nu kadua mah untung da geus boga lobangna. Nyi Oneh ngahibur hatena sorangan. Nya heueuh kitu Oneh. Masiem jeung Nyi Oneh terus digarawe sacabakna. Hate Nyi Oneh can teteg bisi salakina gagal deui. Tapi hatena neneda ka pangeran. Sangkan hasil bari mucekil. Teka catur lampahna si bujil poe eta. Pirawanci mengok ngulon si bujil geus datang deui. Karamana kosong lantaran geus teu kudu ngider dayeuna mah karimikeun ka Bah Sampar. Bage akang geuning kosong karama. Ayo kabeh
Nyone maniki sabar hayang geura ngadenge bejana. Baku maneh mah oneh. Cara mere waktu keur ngarenghap. Cai anggur mah. Cek si bujil. Sok nu nakarama rancatan si nanangeuh. Gek diuk dina Bang Barung. Nyoneh eleh deet leos ka pawon teu dilageus datang deui. Mawa cai sateko jeung gelasna. Memeh ngomong naon-naon. Regot minum heula lantaran teu kuat ku hanaang. Geus kitu kakarang ngamimitian nyarita. Cager wara mitra hanya kau kabujeng Neng Nong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna. Hapunten samulai kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.